Kernaon jang eta drum diguling-guling? Supaya si Udi bungaheun, Pak. Memang si Udin di mana kitu? Tadi lebet ieu drum. Semari saklitmov cik ka dieu. Ya, Bu, Abi. Ka dieu bager. Ari anjeun teh turunan Yugoslavia nya. Sanes, Bu. Eropa Wetan. Sanes. Polandia. Sanes. Nah atuh eta ngaran maneh Semari saklitmov. Oh, eta. Semari teh kan singkatan, Bu. Tinami Bapak Surtono sareng Ibu Marianti. Ari saklitmov. Sabtu Kliwon 7 November, Bu. Kacidai ku Mang Kosim. Nah, kumaha kitu? Eta tak pedit mah. Nah, pedit kumaha? Eta tah si Mang Kosim ngukut munding ti leuletik nepi ka sakitu gedena teu dipanggulikeun calana. Nah, didinya munding di calanaan gitu. Heuh, atuh bete porno. Dari Telkomsel. Pak, motor bebek ieu sabaraha hargana, Pak? Eta mah 10 juta, Din. Gening mahalnya. Mahal kumaha Ari Udin? Di mana aya motor anyar 10 juta? Kirangan we atuh, Pak. Kieu we atuh Din nya. Juk nyieun sorangan ieu ku Bapak di bodalan 10 juta. Dari Telkomsel. Dan geus ningali ucing urang can. Can cih. Alus euy, turunan Anggora di luar negeri. Kamu nu urang mah alus pisan turunanna ge. Turunan di mana gitu? Alusan urang atuh. Alusan urang. Turunan naon? Turunan ucing. Pak, ka dieu, Pak. Naon jang? Ya, Udin maca. Ai BBM teh sato naon, Pak? Nah cek saha BBM satu. Lah iya buktina bisa naik cenapa. Cobi anak-anak teraskeun kalimat anu ibu sebatkeun nya. Mangga Udin. Ibu guru angkat. Udin. Mios, Bu. Laras, pintar gening Udin teh. Sok ayeuna sakali deui Din. Ibu guru ibak. Udin. Tingalikeun, Bu. Udin. Karep mana? Dari Telkomsel. Udin, Naon Iji? nah mana teu nyisiranya raka sakola buukna cak-cakan ih. Ada tegadu iya, tegadu sisir Udin mah. Lain nginjep atuh ka urang atau ka lanjak maneh. Harari Ici, apa nabi mah nyalira tunggal abi mah tegadu raka tegadu adi tegadu awewe. Atuh nginjem ka bapak maneh. Da kolot mah geus tangtu boga sisir Udin. Nya eta dari si bapak gagan botak. Dari Telkomsel. Mang hitutnya. Henteu Mang mah teh hitut. Kumaha kitu? Si Bibi meren. Henteu Din, Bibi gan teh hitut. Daudin oge teh hitut. Jurig meren nu hitut nanya. Naon da ge henteu teu hitut sok nyalakeun ka jurig ari naon teh. Dari Telkomsel. Hah, Mama? Ieu kereta si Ade nangis wae Mama dah. Aing mah. Kumaha eta meni rewel pisan budak teh. Tong diheureuyan wae atuh. Ieu duit 1000 ieu, jang jajan. Yeuh. Mama tuh udah nangis wae si Adena. Dijewer geura. Di mana si Adena? Kadekeun. Tuh Mama di jero sumur. Pak, pangyanakeun cai eut, Pak. Sarjun, sok sia, geus biji kebiasaan teu matu teh. Lain molor sia, jam sakieu can sare, ngadon nita bapak sorangan deui. Aduh, Pak pangyanakeun cai hayang eut je haus. Nah, ari si laing budak teh dikepret sia ku aing, bener-bener nurus tunjung. Pak, Naon deui? nya upami Bapak bade ngepret abi ka dieu, punten atuh Pak sakantenan pangyanakeun cai eut nya. Pak, abi bade naros ya Pak. Sok jang, sok. Ari hiji lilin nu hurung ditutup gelas, lilin eta parem. Nah, nu kitu teh nunjukkeun naon ta Pak? Teu aya hawa jang dina gelasna jang. Salah Pak.
Naon atuh Jang? Nah, eta teh ngabuktikeun yen urang teh kirang padamalan, Pak. Mang, kopi susuna hiji mang. Biasa kedap Jang. Make es Jang. Nya make atuh. Amun teu make mah jadi kopi UU. Kunaon Jang paku teh dicabutanana? Utang bapak. Kutang saha? Eta utang nu emeh. Dia radio. Urang rek carita sia, bapak urang mah jagoan. Pepetasan sakilo digantungkeun aceuli tuluy dibeledugeun. Hade bapak urang mah. Wah, jagoan atuh. Ari ayeuna ya kemeh tuh bapak maneh teh. Oh, udah geus maot. Iraha maotna? Nya harita we pas ngabeledugeun pepetasan. Duh, pinter. Ngagambar naon Udin teh? Keindahan alam, Bu. Cik ibu ningali. Mana gambarna? Ieu teh geuning kosong keneh. Aparen bakatku endahna dugi ka teu tiasa digambarkeun, Bu. Mang meser sirup, Mang. Mangga kasep seueuran esna tanah pinte. Biasa we. Mung sing seueur sedotanna nyamangnya tong hilap, sirupna diamin. Mang, sareng tong angge cuka nyamangnya. Pak Ujang Mang ke alim disenatan ku bengkong urang Jepara. Nah gitu. Sieun diukir. Ah, da apa-apa mah rencana naon ge rek ka bengkong urang Cipacing. Sugan we nu Ujang bisa dijieun kawas bedil angin. Barudak, sato naon anu ngabahayakeun ka manusa? Naung, arai. Ya. Eta. Benar, cik sato naon deui lian ti eta. Jawab kumaneh Udin? Cak-cak, Bu. Cak-cak. Naon bahayana cak-cak? Eta we peda cak-cak masuk ngebeja-bejakeun Rusia batur. Pan saur pibahasa oge. Kade cenah bisi aya cak-cak bodai. Dari Telkomsel. Udin, sato naon anu sukuna 2? Hayam, Bu. Ayeuna upami sato anu sukuna seueur naon tadin? Titinggi, Bu. Salain ti tinggi, sato naon deui anu sukuna seueur tah? Banteng, Bu. Harnaha buat banteng. Nya ari bantengna seueur mah sigana dina televisi geuning nya pan sukuna ge pasti rea. Rea pisan sih, Bu. Dari Telkomsel. Kabereyan mah tara ku tulang munding tapi ku cucuk peda Udin. Aya, Bu, nu kabereyan ku tulang munding, Bu. Saha Din? Eta buta. Dari Telkomsel. Din, Naon, Wa? kunaon maneh teh meuni lalung sakitu Iya teh geus saminggu Udin teh nya teu nginum. Har, nah kunaon kitu meuni teu nginum kitu? Nya eta da sieun ditewak polisi. Da cek beja mah cenah anu sok ngarinum teh ditarewakan polisi. Dari Telkomsel. Bapak, Udin hayang kelenci, Pak. Oh, hayang kelenci. Kela atuh, Cik, urang pamelikeun ku Bapak nu alusnya. Cik, Udin, hayang nu mana? Nu hejo, nu koneng atau nu belang? Tuh, sadayana ge buluna sarae. Nu mana we da orai abi mah teu ningali warnana. Mu penting mah wareg. Dari Telkomsel. Nah, ari maneh Jang? Budak teh baung-baung teuing. Hayang naon atuh? Hayang motor ke si pamelikeun apanan? Hayang komputer tuh ngajugruk aya. Mobil kitu deui. Hayang naon deui atuh maneh teh? Sakola ngadon teu bener, rek jadi naon hirup teh? Pak, abi mah teu mentana naon. Ngan abi mah kesel hungkul. Kesel kurang naon atuh ari maneh teh? Kesel ku warisan, Pak. Nah, hari maneh Bapak hirup kene geus ngomong-ngomong warisan. Dek ngadoakeun Bapak paeh ya teh supaya menang warisan. Sanes, Bapak, sanes warisan harta Bapak.
ampun paralun upami abi delek kakak bapak mah. Jadi warisan nahaon atuh? Nya eta Pak abi teh kasa diwariskan banget goreng. Patinnya Pak abdi nya. Dari Telkomsel. Ari cacing pita jiga naon, Mat? Seperti pita, Bu. Ari cacing sawah jiga naon, Mat? Seperti sawah, Bu. Iji kak dia gara Iji. Naon din mana emang ngajak ulin wae orang apa kan di dunia teh tangtu aya papasangananya. Siga berang jeung peuting atawa putra jeung putri, terus deui dewa jeung dewi. Tah lamun penjahat papasanganna jeung naon tah? Penjahat mah papasanganna mah jeung penjahit meureun. Dari Telkomsel. Jang, mi HP kuda sakedeungnya, mang reka cai heula ya. Ali mah sieun nyongot. Moal, da ieu mah kudana bager. Sieun nyepak atuh. Tara, ieu mah kudana bager, Jang. Moal sieun kabur. Ih, si Ujang mah moal kabur. Cek mangge moal kabur. Da kudana bager. Nah, tuh mi warang ditungguan ku abi. Emen. Naon euy? Naon bedana satu jeung Siti? Bedana nya eta lah pasti geus apa jawabanana. Buru tuh jawab. Tah, sebenarnya namanya jawabanna teh loba. Ari Siti mah bisa nyieun soto, Ari soto mah teu bisa nyieun Siti. Nu kadua naon? Tah, Ari nu kadua mah, Ari soto mah mihna bodas. Ari Siti mah mihna hideung. Dari Telkomsel. Kunaon maneh teh kamari teh asup sakola, Jang? Besuk pun Adi ke rumah sakit, Pak. Nah kunaon kitu? Saurna mah kaberian ku artos kencring, Pak. Ari maneh, Din? Kunaon kamari teh sakola deui? Sami Pak, abi oge besuk kamari. Besuk saha deui? Besuk itu pun Bapak. Kan KLP nyapanya margi kaburian artos kantor saurna. Mang, Ari kasarna pangambung abdi naon, Mang? Cucungik sia. Oh, eta tuh Mang, tah dina cucungik sia aya mehong. Dari Telkomsel. Din, kadia Din. Aya naon, Mang? Urang tata rucingan ayeuna mah. Sok atuh. Berat mana kapas jeung berit. Nya berat belit atuh. Si Mang mah Udin mah jagoan tah ayeuna kieu Udin nanya ka Mang. Ari besi 1 kilo jeung kapas 1 kilo, lamun ninggang suku nya di mana, Mang? Nya nyeri besi atuh Din. Salah atuh, Mang. Nyeri naon atuh? Nya nyeri suku atuh, Mang. Barudak? Cik sebutkeun lawan kata atawa kabalikan tina soal anu ku ibu rek dibacakeun ayeuna. Contohna saparti jangkung lawan katana pendek. Tah ayeuna upami peuting. Siap. Upami nangtung? Bener. Ari hebat? Pintar. Salah, pinter mah bodoh. Bener. Bodoh mah pintar. Nah, ari maneh? Nah, ari ibu. Bodoh maneh mah. Pintar ibu mah. Geus cicing ah. Gak Jempleng. Gandeng. Ah. Kenapa kamu terlambat? Maaf Pak, saya ketiduran pas waktu tidur. Saya bermimpi Pak menonton pertandingan sepak bola. Terus pertandingan itu berakhir seri dan wasit memberikan perpanjangan waktu. Makanya saya terlambat Pak.